syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para kesepuhan, miwah para warga sadaya, alhamdulillah dina wengi ieu urang syukuran ka Gusti Allah masih dipaparin yuswa kasihan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat langkung dipayun pribados atas nami Sohibul Bait ngaturkeun wilujeng sumping kasadayana ka uwa-uwanya uwa-uwaan alohan itu kita hapunten diangkir ka rompok ka dieu isina masa kalangkung gitu margi nya sakieu keayaan anak Pak ya terus jalan mohon pada dugi ka dieu teh nya kada mau pegang heula teh mohon wa ieu mah datus biasa sasana kaya mereka teh sakaya mohon natur nuhun kana kasumpingan anak tekinten bingahna wa ya cek bahasa wayang mana cenah bingah amar watasuta nya asa kagunturan madu kaurugan menyan bodas kagunturan madunya bodas sekali deui hatur nuhun kana kasumpingan anak mudah-mudahan kasumpingan kasubuhan para warga sadaya dicatat mangrupikan amal soleh kangge aranjeun sadayanya makin tembih pahalana makin ageungnya makin hese jalanna nya sami meureun makin ageung eueun etang-etang naon sarua ilah mah mindah-mindah rasa adanya pangaosan dina wengi Senin ayeuna mangga abdi bade nyandak judul ayeuna judulna bersyukur ayeuna nuju usum syukurannya syukuran di nararaga Agustusan beureun sepintas mah anu katingali merdeka teh kangge masyarakat mah bebas ngangge jalannya sakarep dewek datang ka di halangan ku taraje ku kursi saaya-aya gitu bakatingku hayang bebas ngangge jalan merdeka da panginten ari rakyat mah mung sakitu-kituna tuntutan ka nagara teh diantawisna nya hayang merdeka teh ukur make jalan sakeina teu kudu mayar aya deui nu merdeka teh ngagambaran jalannya gang digambaran mah dirame tah merdeka cenah rasana teh nya laras jantan ekspresi kegembiraan menyambut kemerdekaan tesami panginten anu tiasa gagambarannya meureun eta nu dilakukeun teh nya anu milu balap karung balap kalecinya asa merdeka urangnya atas giringan balap karung teh ada kepuasan mohon jadi cek peribahasa macam naon bahagia itu sederhana ya entah jadi entah taina manawi dina raraga syukuran ya saurna teh aya 10 caranya kangge urang syukuran kumaha sangkan syukuran urang leresnya ulah dugi ka sapertos aya di hiji daerah wengi kamari wengi Sabtu dina raraga syukuran 17 Agustus nanggap organ cariosna marabok teras garelut tanya mohon teh sapaket ya eta urangnya bebas itu anu panitia meureun leres teh panitia mah nya hoyong ngahibur tapi anu dihiburna meureun mabok teh jantan hiburan teh meureun anu sok mabok mah nya ibarat mabok jantan
Di antawisna carana syukuran teh anu kahiji selalu mengingat Allah dalam hati nurani. Emut ka Gusti Allah dina hatenya. Santana kumaha? Setiap saat emut teh. Janten Gusti Allah teh anu ngahirupkeun urangnya. Sakumaha anu kaunggul dina surat Al-Mu'minun ayat 30. Wa huwallazi yuhyi wa yumit walahul ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Al-Mu'minun ayat 30. Jantan emut ke Gusti Allah, panginten emut jan Gusti Allah teh anu ngahirupkeun urang, anu ngamaotkeun urang. Jantan urang panginten pame emut ka dieu mah teu tiasa jongjon nya, wa. Saur ayat mah kamari cenah urang dilongokan ku malaikat Israil tiap 21 menit. Jantan unggal ngalengkah teh emut sok bilih malaikat maut nya manggil urang mohon. Bahkan Allah ala kulli syai'in muqita, dan Allah menjadi pemelihara segala sesuatu. Sadidintena urang teh kerah nama emut nu miara urang sadaya, miara makhluk sadaya teu aya sanes ilwati Gusti Allah. Kadang-kadang orang masuk ningali kembang jebrahnya karembangan reus asa menang dewek, asa menang sorangan. Mending upami dina perasaan ngumpul eta dicaritakeun ka baturnya. Mohon alhamdulillah cenah kembang nu abdi mah tu karembangan padahal mah mesana teh tos aya dikembangan. Di urusanan saminggu geus jalebranya asa menang sorangan padahal mah eta teh kenging Gusti Allah nya sadayana teh. Eta mah mohon teu ente ngaraos kembang teh hasil usaha urang. Mohon ukur nyiram Gusti Allah anu ngersakeun. Naon anu dimaksud pemelihara dina ayat nu tadi nya? Adan heulanya. Maksud dan Allah yang menjadi pemelihara segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 85. Saur Ibnu Asur sifat mukit dina ayat eta teh nyaeta Gusti Allah anu ngajaga, anu ngawasi urang teras-terasan. Teu aya lirena nya. Ngajagi urang, ngawasi urang teras-terasan teu aya lirena. Upami CCTV mah mungkin tergantung dipasangna di mana. Upami dipasang mung satitik nyamung eta wungkul nu tiasa diawasi teh. Gusti Allah mah ngawasi ngajaga urang lahir batin. Boh nu katingali, boh nu henteu. Boh anu aya di lebet badan urang teu katingalinya. Teu tiasa diatur ku urang, aya nu teu tiasa diatur urang ku urang. Sapertos misalna jantung, gerakan jantung teu tiasa dikendalikeun ku urang. Bejeuna reuwas mah nyadag di duwe anggar jantung teh nya. Terapi yang dikendoran jantung teu tiasa ngadadak. Saur biologi mah aya anu gerak disadari, aya nu teu disadari. Eta teh sadayana ge diatur ku Gusti Allah nya.
anjeunna nya diwantos sanes diwantos nugaskeun malaikat hafadhahnya anu ngajaga urang teh. Dan pelabah dia mah urang teh nya kedah rumasa dijaga dipelihara ku Gusti Allah siang wengi teh. Boh nuju geunta katarapi nuju sarenya mohon cek mama cenah eta urang sare sapepeting salang apa oge aya nu lebat kana paham teu aya nya alhamdulillah. Ya tah cepil tah sugan bade bobot teh ditarulakan heula nya cepil ditutupan pangambung di sarelekeun nya di hordengan henteu. Urang nyimpen muk dina meja di dapur sonten enjing-enjing teh saya cak-caknya siremnya alhamdulillah tah itu penjagaan Allah manawi ya jasad orang insyaallah dijaga ku anjeunna teh. Saur Imam Ghazali mah pamelihara di dieu teh nya Gusti Allah teh anu masihan rezeki masihan dahareun ka urang sok sanes ku urang teu di penta masihan dahareun ka sagala makhluk ya jantan tiap-tiap jalmi teh tos ditangtukeun rezekina wa qaddara fiha aqwataha bahwa Allah menciptakan makanan bagi makhluk-makhluk sebelum dia menciptakannya. Jadi satu acan Gusti Allah nyiptakeun makhluk teh tos disiapkeun dahareunana ya, kalebet jalmi nya tah sareng ukuranana nya mohon ayeuna adapun usaha anu kurang dilaksanakeun eta mah mung sakadar syariat da rezekina mah tos ditangtoskeun teu tiasa ngalangkungan teu tiasa ngirangan rezeki anu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Ikhtiar wajib mung dina ikhtiar panginten Gusti Allah masihan pilihan bade nu halal ka bade nu haram. Bade nu halal anggar rezekina mah teu dikirangan teu dilangkungan. Bade nu haram sami rezekina mohonnya untuk aya bahasa sedanyangan rezeki teh nu haram ge hese komo nu halal supayanya tah penuh bahasa kitu eta. Tah salarasama intina mah rezeki mah da tos ditakernya tos masing-masing rezekina tos ditangtoskeun. Nah janten anu kedah janten kekhawatiran urang sadaya utamina ka alo-aloan anu nuju naon semangat usahanya yang harus kita khawatirkan bukan khawatir tidak bisa makan, bukan khawatir tidak dapat uang, tapi yang dikhawatirkan kedah nama khawatir bisi orang tetiasa ibadah, tetiasa syukuran ka Gusti Allah. Bagi ada rezeki mana tos ditangtoskeun nya. Taruka hiji panginten dina raraga syukuran orang kedah emut ka Gusti Allah salawasna siang wengi nuju kumaha bae eta. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Anu kadua dina raraga syukuran teh menjauhi penyakit hati. Penyakit hatenya ieu nu susah teh ya margi. Saur Kanjeng Nabi inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dina jasad orang teh aya segumpal daging. Lamun daging eta sae nya sae sadayana, lamun awon nya sawangsuna awonnya. Ta eta naon daging teh nu disebat teh nyaeta kolbu. Anu nyebatkeun kolbu teh organa teh sanes hate tapi jantungnya upami hate mah dina rongga perut, upami jantung mah dina dada. Penyakit hati teh naon anu kahiji diantaranya naon diantaranya nya hasud teh teresep ningali kanikmatan batur
ya pangitan makhluk anu mimiti kaancikan sifat hasud teh nyaeta iblisnya. Iblis benci, iblis teu senang ningali Kanjeng Nabi Adam kenging kanikmatan di surga. Terus bae sibuk kumaha carana sangkan eta kanikmatan Kanjeng Nabi Adam leungitnya tungtungna di Allah kan. Di Allah sangkan Kanjeng Nabi Adam di surga. Ya. Di Allah di piwarang nuang buahnya, buah eta teh anu dilarang ku Gusti Allah di deketan ke dilarang ieu ku iblis di Allah sangkan dituang ku Kanjeng Nabi Adam sareng Ibu Hawa. Eta anu ngadorong iblis sifat hasudnya. Memehna iblis di surga keras dikeluarkan di surga gara-gara sombong. Tak sombong kalabat penyakit hati oge-nya sombong. Saur iblis ana khairum minhu khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Sombongna teh kitu. Kaula leuwih alus tibatan Adam cenanya kaula mah tina seuneu Adam mah tina taneuh. Jadi lamun orang ngaraos leuwih hade tibatan batur hati-hati eta panginten orang kaancikan sifat sombong nya. Teu pira sendal capit wa ningali urang sendal capit merek Swallow anu tetangga urang sendal capit teh aya merekan. Halus nu urang berarti nya sendal capitna. Geus urang teh ku sendal capit teu pira ditincak deh nya tara diangges nggak capit kalau dicapit dirinya. Jadi upami orang ngaraos langkung tinu sanes hati-hati eta nu disebat sombong tehnya sombong itu biasa nama teu karaos sombong teh teu karaos nya sifat sombong naon deui wa tadi hasud, sombong, ria teh hoyong katingali ku baturnya. Penyakit hati ditembongkeun ku perbuatannya. Ria teh bujeng-bujeng padamelan anu biasanya padamelan anu wajib oge upami dicarungpuran ku ria mah nya laga daya pahalaannya seperti salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun ya. Jadi anu sahun, anu laga, anu ria. Salatna moal ditampi nya margi dibarengkan ku sifat ria hoyong ka tingali ku batur. Lumawi disebat oge ria teh syirik khofi margi hayang katingali ku batur, hayang dipuji batur, artosna ngaduakeun Gusti Allah. Ngaduakeun Gusti Allah nya henteu karena Allah tapi karena anu sanes ongko. Tapangintan sabaraha panyakit hate ya dina raraga syukuran kada ditebihan ke orang sadayanya hasad, takabur, tutumarima, berarti syukuran itu syukuran. Innal insana khuliqa khalu'a idza masahu saru jazua wa idzal masahul khairu manu'a. Ya, jalmi mah kitu sifatna mah. Keluh kesah. Upami kenging kahadean ngahalangan. Upami kenging kaawanan musibah gegelendang. Ya. Idza masal saru jazua. Jazua teh naonnya? Ya gitu mengeluh, mohon ngeluh
senang ngahalangan karena panamelan hade keur artos kata juga rada jarangnya, tapi keur susah usaha nuju macet rada deket kata juga teh. Nah eta panyawat jalminya terus diprediksi seperti itu. Anu katilu dina raraga syukuran eta mengucapkan kalimat-kalimat pujian untuk Allah. Mangga anu biasa zikir terus ngadawamkeun zikir tertentu mangganya diteraskeun. Di antawisna aya ucapan anu pahalana tiasa ngelebur dosa saseueur buih di lautan. Awasanana subhanallah wa bihamdi di awas 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Sadinten saya nama enjing santannya enjing 100 siang 100 kata pemilih awasnya dan telaminya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Kata Nabi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat anu paling berat timbangan, paling berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terpangitan ari zikir mah kadang-kadang tiap-tiap jalmi bentennya upami aya nu sok ngadawamkeun zikir tertentu eta nu disebat wirid teh tiap-tiap jalmi benten kaseneng nate, benten kaseneng nate. Aya anu seneng zikir nate ngaos surat Al-Ikhlas betamanya, ngaos surat Al-Ikhlas rasa. Aya anu tasbih bae, aya anu hamdalah, mangga teu langkung lah. Ya pangitan upami urang rajin ngaos kalimat-kalimat thayyibah nya panginten radi ngirangan cariosan-cariosan anu kirang manfaatnya kangge ngirangan eta. Mohon margi sibuk kok zikir ke Gusti Allah. Barang siapa mengucap subhanallah maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah baginya 30 kebaikan. Upami hoyong sadaya asbes sadaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita diajar. Tamangganya. Ya di mana memang nggak di alas kecuali di tempat anu aya najisnya di WC mah tekengingnya. Mangga di mana mana di kendaraan di mananya. Anu kaopat meningkatkan ketakwaan di nararaga syukuran orang tingkatkan ketakwaan ka Gusti Allah. Takwa teh naon? Dina surat Al-Baqarah mana anu takwa teh? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jalminu taqwa teh anu iman ka anu gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus iman. Wa yuqimuna shalah. Anu ngadegan salat. Wa yuqimuna shalah. Oh iya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Pabelitnya pabelit. Jadi yakin karena ayana alam gaib. Anu kadua ngadirikan sholat. Anu katilu infaknya ngainfakkeun anu urang gaduh. Nah makanya utamina sholat ngadirikan sholat. Ya abdi prihatinnya wayat diwaungkan urang tah kamari
hari menuju Agustusan salat asar ngalangkung ka lapang. Wah ini rame eak-eakan di lapang. Nu berjamaah asar mung tiluan. Nuhun. Tah janten mung prihatin kalau teu tiasa kumaha. Kalau teu tiasa kumaha margi masyarakat ayeuna benten sareng masyarakat kapungkur gitu. Digeuingkeun teh nya teh jiga kapungkur teh. Mohon sok matilnya. Amaluna amalukum. Meningkatkan ketakwaan. Panginten mangga eta malah rupi-rupinya. Rupi-rupi amal anu tiasa ningkatkeun ketakwaan urang. Tiasa ku saum, tiasa ku sholat berjamaah, tiasa ku masihan tuangan, ya, masihan tuangan rutin. Teu kedah seueur-seueur, nu penting ikhlas, ikhlas sareng rutinnya. Anu kalima beramal kepada orang-orang yang membutuhkan, beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Panginten di dieu mah relatif tiasa ku harta, tiasa ku tanaga, tiasa ku emutan ya. Kajalmi anu merugikeun urang. Upami teh merugikeun nasihat urang ya panginten urang nasihatan. Upami periyogina harta anggian ya pasihan anggian eta. Janten urang kedah jeli kata tanggi orang naon keperogian aranjina ku orang di cumponan. Oh nomor hiji tatangga ari wargi mah sok sanes wargi ari tebih mah wias di nomor 2 keun nya. Ari urang mah untungnya wah anu carakat teh tatangga ongkoh dulur ongkoh sa agama ongkoh nya meureun moal kanu sanes tanya. Kalau kadulur urang heula teh. Panginten nikmatna urang ngariung teh kieu teh. Nikmatna ngariung teh nya urang tiasa beramal soleh ka dulur urang langsungnya ka dulur urang. Nyahan. Anu kagenep mengadakan acara syukuran. Acara syukurannya relatifnya itu kedah naon mewah. Penting diniatan orang syukuran di nararaga naon kenging kanikmatan yang syukuran dina seueur kenging kanikmatan ti Gusti Allah. Alhamdulillah ieu mah panginten tahadus binikmah wa dina sasi ieu kaping 2 abdi ngajajak si bungsu ke asrama ITB nya. Kaping 3 wisuda di Ari nya di panginten ieu minangkana mah syukuran ugi ieu teh. Mohon syukuran mohon aturuhun pidu hati sadayana. Alhamdulillah pun anak lancarnya kuliahnya lancar kantun hiji deui nu melebat membungsu. Anu katujuh jangan selalu melihat ke atas tapi tengoklah orang-orang yang di bawah. Upami urusan kadunyaan ningali kanu sahanapeun tapi upami ningali ibadah mah ulah kanu sahanapeun. Tah batur ge can tara katajug urang mal katajug. Mohon. Ya eta mah atuh kitu mah moal ningkat-ningkat ibadah teh nya. Maksana ningali kadunyaan ulah kanu saluhureun kena arek syukuran teh hese ngarahuh bae nya. Mohon. Ningali tatangga gaduh mobil, hayang meuli mobil. Tos kenging mobil. Tatangga meuli deui mobil hiji deui. Ripuh hayang 2 nya. Tah anggeus-anggeus tuntunan teh.
sanes teu kenging mangga mohon. Hari harta mah anu saya mah sanes seueurna tapi barokahna cukup nya. Eta anu jalmi beunghar tapi masih kene sibuk milarian hartosna teu asan cekap teh anjeunna teh nya teu acan cekap. Tapi nu tos cekap mah nya panginten sa geuleuyeungna bae dina milarian harta teh. Anu kadalapan senantiasa tersenyum Mbak. Jatan syukuran teh gampilnya seueur-seuri bae lah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Gampil imannya senyum. Anu kasalapan membagi ilmu yang kita miliki. Membagi ilmu yang kita miliki. Alhamdulillah umi ieu nya urang tiasa berbagi tiap dinten, tiap malam minggu, tapi malam Senin ya. Cek paribasa mah undur mah qala wala tandur man qala. Tingali anu di ucapkeuna ulah. Ningali saha nu ucap. Sok sanes murang kali alif tu pamila resmanya pulungan ku urang teh nya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Tabrani. Di antawisna manfaat di dieu teh nya anu ngabagi ilmu di antawisna nya. Anu kasapuluh nu terakhir merawat nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Cara bersyukur menurut Islam yang tidak kalah penting yaitu dengan merawat nikmat yang telah Allah berikan. Di pasihan sampean dirawatnya ulah dugika jor-joran sepak bola futsal tengah pentingnya enjing giliran sholat subuh pargel kena jag-jag gaduh panon dirawat ulah dibelekesekeun ningali HP nya main game datang ka jungkir baliknya main game teh dagerkeun teu anggeus-anggeus game teh nya giliran maca Quran panona beri minusnya minus jadi dirawat nikmat anu terus dipasikeun ku Gusti Allah ka urang teh diawet-awet ya ka barudak ka incu-incuan alo-aloan tingali tah ni nya aki mani diawet-awet gaduh dipasieun nikmat ku Gusti Allah nya tiasa mapah ngage itu dimanfaatkan pisan mohon abdi gaduh wa itu tes mesar teh gaduhnya kabita ku wa eti ya bakal dianggo sok wa diangge da ai wengi bilih aya anu ngalangkung katoker ku sampean teh ai nyarak itu mah tiasa aku itu heula gen teh mangga nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah ka urang dirawat gaduh anggean anu sarae diangge kangge katajuk kangge salat ulah dugi ka aya pokok weutuh bae nya da katajuk ngangge kaos bae kaos oblong sanes teu kenging tapi kirang sopan kirang adabnya. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Mangga ianya mangga sok bilih hoyong ngangge anggian nusnu sae mangga
hoyong sendal karpil misalnya tehnya anu model ayeuna mangga beda eta kedah tiasa ngendalikeun hate urang ulah dugi ka acup urang beda tibatu terus bae nya ulah kliak bae nya di papai hiji-hiji aya hadir teh dibandingkeun sareng acup nu urang tarasaan tepang halusna baju urang teh nya sanes kitu nya dirawat naon fasilitas anu dibasikeun Gusti Allah ka urang utamina nikmat sehat nikmat jagjagnya mangga ayo urang mangpaatkeun dina raraga syukuran ka Gusti Allah ieu manawi nu tiasa didugikeun hapunten tangtos seueur kakiranganana ieu mah mung naon penyegaran bewanya da materi itu salurus nama atas seueur didugikeun panginten ku kesepuhan para warga anu sanes. Mudah-mudahan urang kalabat jalmi anu syukuran ka Gusti Allah sakumaha janji amantena lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Bami urang syukuran bakal ditambih nikmatna upami kufur sahanyana azab Allah sangat pedih. Sekali ini mudah-mudahan manfaatna hapunten pilih seueur kakiranganana sareng hapunten dina yang nana pilih kirang juga makan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.